gituan teh. Tarbian kawanan ting luyus sabilulungan sahanu rek ngaharagaan iwati bangsa sorangan iwati bangsa sorangan sing hati muasaran ketak kudu ulangan pinter nyarita sangkana ya karasana mere mawe kasasama silih asih yang upama jika bobotoh doma gitu dah. Kumaha kira-kira cenah awewena bakal beunang teh Dewi naon teh Nila Ningrum acan dalam untuk dibikin mau orang gempur tempatna jadilah padahal anak uing oge parawan uing daek jadi boga mantu ka raja lah cuma bapakna bolotot gitu mah cantik anak aing mah meles di mana sakolana ayeuna geus maot tawarkeun geus kapina-pina teuing eta belut sisit sapadara kapirana siang nyadiri masing taring capek ya capek hari mana geus daang geus tadi jeung lauk kurang mah jeung lauk ti Pak Haji Apo jeung burayak digoreng garing leheung nu bada leunghar mah jeung burayak aing mah dahar teh saya aya jeung babat raweuy
atuh eta balik saya aya goblok jelema kaya dahar jeung babat mah babat raweuy lain babat muning lain babat domba lain babat naon babatok peda babatok rebang sakitu oke curi malasaga paling tangan uluh aing teu ngarti ungah ngomong sieu ye ungah heot iwati uing anu nyaho mah kana bahasa sieu mah cing sok atuh panghartikeun terjemahkeun ku heug heug uing ditepikeun supaya ngarti ngahaturkeun semua baktos ti abdi Gusti diterima nuhun kumaha ieu teh aya naon saurna teh pangna dikumpulkeun teh kapan dek ngalamar putri urang mana urang pasantren Banyu Kancana. Oh hari ku kitu teh mah urang teh da tugas kudu dilaksanakeun wayahna we ai gaji iraha lain naon atuh anjing teh kumaha urang teh sararea ai balikna iraha lain naon atuh sok sing bente sia teh ai kuki salaras komo panjang teuing anjing atuh kaharti panjang teuing terus ya siang ngomong ke ngocol bak mau ngaisin panjang deui ah sok atuh nyanyi anjing nama tuh disudi teh aing mah nah cukup belum sia teh gede eta bisa setan katipu aing puas ya katipu goblok ku aing sengal hideung sabaranja temong mewah ngacai anjing aduh ngajar deui tobat ieu Maha Prabu si goblok pake jeung mahkota segala ningang kanu ngacai alah karunya kagegeloan meureun si teh hayang jadi pejabat alah wacakeun semua je syukur ya Rajala
sia teh ngegal teh kegerepesan. Da ngigel di udang simut aing mah. Alah. Oh, di udang simut si mah. Aing ngigel teu aing simut dikenal. Daramang sadayana moje, moje bagja. Sadayana warga. Bagja daramang mah sadayana. Kawan-kawan datang sadaya. Kawan-kawan datang sadayana. Datang bagja. Bagja Raraya. Bagja harapan sadayana atuh. Maksudna ngalamar parawannya. Kahayang raja laksanakan sama saya sadayana. Sabab ganjaran raja akan saya. Sadayana balad-balad, sadayana bagja bakal ngahakan. Ngahakan naon? Hadiah murnya. Hadiah ti raja. Kadenge ku ini. Didenge-denge teh ngomongna teh dina awe sia mah. Nah, salah. Lain salah goblok. Na teu bisa nyebut kagak. Kagak dapat saya mah. Hanya A saja. Lamun nyebut teh A saja. Lamun nyebut I A. Lamun nyebut E A. Lamun nyebut U A. Jadi lamun nyebut Bogor teh jalan ke Jakarta. Ai nyebut Ciamis jalan ke Pangandaran. Bener. Alah, bener euy. Ai nyebut dayeuh kolot tatangga saya. Ya, anjing. Jalan ke Banjaran sama nyebut huntu alat barang hakan, nyebut irung alat napas, nyebut panon mata, leungeun pandangan tangan, suku alat ngalangkah teu dipikir heula. Spontan gila bener euy. Jika sapopoena kitu teh. Nyebut cing canggeling manuk cingkleung cing neten naon cing apa-apaan. Apa-apaan. Kayak jalma ayan. Nyebut kawas nyebut nu gelo teh jalma ayan. Nyebut Haji Apo kakak saya. Adina itu euy. Bisa Paman si Apep itu. Aduh. Ampun Gusti nu Maha Agung dibere nu hese anjing. Bapana anak nakal itu. Dibere nu hese mangga saya mah tak akan bangga. Bener nu hese pabelit. Dia gerak dia apa? Dia kagak. Jangan banyak anak-anak. Khidmah yang omongkan beleguk. Kagak. Jangan. Itu sekali mah. Jangan. Jangan. Nah, cek mana teh naon. Cek yang nyebut ulah naon. Cek situ teh jangan. Keke dipaksa. Ya. Anjing ari poho. Aduh. Alah. Nyebut kanyut. Tatanggana palangkakan. Anjing. Ai nyebut bujur pantat. Alah. Ai nyebut ngising kababayan. Alah. Alah sia nu hese naon nya.
nyebut bool ya gampang naon liang tai anjing goblok geuning becus ya cek goblok katipu aing goblok ye Denawa samya merbayaksa samya pada merbayaksa wontening satengah dina waktu ayeuna urang sararea sasat tereh nepi tak kaeta pertapan banyu kanjana teh euy. Ari awewena teh nyaan teh gulis, ada urang oge can heulu. Anu penting mah kapalai raja urang laksana heuh nya. Urang mangan ukur pancen. Kumaha cenah? Kumaha ayeuna? Tah Air raja urang teh ayeuna keur kaitu ngalamar ayeuna teh ieu tempat pertapan teh kudu ditingker 10 meter duaan mah ku urang. Maksudna sabab yakin raja urang teh pesimis. Ari pesimis nyaeta teu yakin erek dibikeunna eta awewe sabab ningali syariat. Raja urang teh suku diu awak buta diri terheung reseksi moal mungkin ditarima. Tangtuna oge ku ditarima teh bakal maksa mirusa. Tangtuna eta awewe jeung panita bakal kabur tak ku urang jaga di dieu tingker. Ngarti? Oh, jadi anu reka itu langsung mah raja jeung Gusti Patih. Raja jeung Gusti Patih dek langsung ngajorang ka pertapan. Ngan urang di dieu ngadekeng bisi kabur ka dieu tageuning eta ngarti. Siap, awas 10 meter hiji duaan. Ngajaga waspada permana tinggal. Ya, pada. Semar asta jika sampun dumugi dateng ngarsa ya ulang tereh nepi euy sumur tungtung nama akang silaing naluturkeun leujang sumur keung marukana meureunnan kumaha keung meureun teh sion tohot umur batur teh mudah-mudahan dewek bisa ngajodoh kan eta dewe di landingrum ya lain ya muni ke ieu bokap aing tapi ka murugul pisan cing Pak cingeuy euy hatete akang eleh ning eta ning silaing nuturkeun aing udah melang atuh ariwah ka kolot bapak kumaha onam teh saha nu marek katakeun emak ade goreng
tebih keneh teh Pak ka pertapan teh jauh ya. Nya ti dia mah meureun geus rada we deukeut meusan. Lainnya teh kumaha bapak teh meuni keukeuh kitu Pak. Noyod dek nyeri mah. Dewek teh kumaha atuh da hate jang, hate mah da puguh hate dipangpalerkeun ge hese. Aing ngan ukur dina bayangan wae mah ucu dewek teh kanila ningrum teh ngan ukur miyuni balebat ari datangan sajorelat. Dia aki-aki beger eta. Heeh aya kata-kata mutiarana. Lain abdi mah kurang kumaha eta kagelisan mah heuh eta dek teh hayang dua. Aki-aki mun urang mengeunteung ye euy. Ah dasar. Naon teh? Syahadah di lembah. Syahad. Saha. Naon teh teh? Bunga goreng sangu meureun. Eta mah goreng lukmas. Lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja mau separatis separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau jauh-jauh lain tempat salju ieu make teroris. Nah, kita ngomong teh tempat salju teroris. Pan teroris mah di mana urang aya salju atau aya angin pan sok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris, tariris atuh teh mah. Jauh-jauh. Jauh tina teroris tina tariris. Nah, ojang nyampeurkeun itu sia-sia. Aceh anang. Ulu anjir. Ini berwes gitu dulu. Bangsa naon katanya Turki dia teh. Jika makhluk di dalam laut. Sipud. Lamun di laut teh makhluk naon gitu teh. Kepiting. Lamun ieu bola kutak cabok sia wae. Lamun si lain kuda laut manehna empot. Kayu negara elo jelema teh. Naon ngomong naon maneh teh? Lain mah ibarat gitu. Barat naon? Lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan Keor si lain bemo ai rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun alah cek aing oge lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing teh lain hakan anjing jeung atuh lainna lamun dina imah ieu hotel berbintang 5 kuring meureunnan
loteng mah loteng dilotengkeun silaing meureunaan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung anjing aduh ampun alah cing atuh bere nu hade ka teu jang karunya deuleu heug atuh supaya semangat lamun dina kue isok euy naon euy yang bolu teh mah eta geus hayang ngadengekeun tapi tidak ambok atuh uing kue bolu euy heuh sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau ari uing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing aduh ampun alah ampun jangan mana coy kuring teh semar semar semir semar aya tak cepot itu nu tukang dawala da para ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah Semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu dawala hayati nah ngaran awewe atuh jauh di kamarana euy bade ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh dek ngalamar ngana ca awewe payu pisannya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengean teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing dulu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singhareupan jeung aing dibelaan nyawa motor oh eta jelema kieu gede kawani dibelaan mung kana rombongan panayang teteh heuh sia saha anu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling singhareupan jeung aing sia teh ujung-ujung ngamak sia kabeh tuh dah kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur aduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nyebut bebene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teu sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtungna mata kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia keneh aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh ya kitu ada soal anu ngaganggu murid anakna tanggung jawab aing teh deuleu nanyakeun wungkul sa teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui nanaonan
eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya Aisyah Semar sah aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur paling nu beger nu beger mah bisi teu laksana kawin kan jemput kitu bisi cacat ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy mana teh bapana atau anakna dewek teh bapana mana bapak tani jadi eta nu hideung teh anak mana anak geuning mung di baju nya kitu ning buligir keneh teh bae kahujanan teu taranjang nya hapunten pun anak teh idiot Pexing harapan kanya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anu anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus kaitu mah deuleu aing ngaji